Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Kaum muslimin wal muslimat di mana waayana, mudah-mudahan urang sadayana sehat, jembar rezeki hasil pamaksadan, diwuwuh ku ridho rahmat sareng magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tepang deui jeung simkuring dina channel 165 ngalogat kitab. Insyaallah bade neraskeun hanca kitab Tijan Ad-Darori. Kitab Tijan Ad-Darori mangrupikeun syarah tina kitab Risalatul Bajuriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu Syekh Ibrahim Al-Bajuri fi kitabihi Risalatil Bajuriyah wa Syekh Nawawi Al-Bantani fi kitabihi Tijan Ad-Darori rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al mukhalafatu lil hawadisi, sifat mukhalafatu lil hawadisi hartosna al mukhalafatu nyulayaan Allah, beda Allah lil hawadisi kasakabeh makhlukna, lil hawadisi kasakabeh anu anyar tegesna salianti Allah. Wajib anu nomor kaopat Allah ngagaduhan sifat mukhalafatul lil hawadisi hartosna beda jeung sakabeh makhlukna. Allah teu sami jeung makhlukna. Wa ma'nahu jeung ari maknana sifat mukhalafatul lil hawadisi annahu ta'ala sanyanyana Allah ta'ala nu maluh laisa tan teu aya Allah mumasalan anu nyaruaan lil hawadisi ka sakabeh makhlukna atanapi ka pirang-pirang anu anyar. Manana mukhalafatul lil hawadisi Allah teh mustahil sarua jeung urang selaku makhlukna. Falaisa maka teu aya lahu ka Allah taala naon yadun panangan, wala ainun sareng teu aya mata, wala udhunun sareng teu aya cepil, wala ghairu dzalika jeung teu aya salianti eta anu kabeh min sifatil hawadisi tina pirang-pirang sifat sakabeh makhlukna Allah. Jadi pikeun Allah teu aya panangan, teu aya soca, teu aya cepil, teu aya sakur-sakur sifat anu aya di makhluk. Contohna sampean lambai teu aya. Sebab naon? Sabab Allah Subhanahu wa taala suci tina rupi-rupi sifat anu bangsa makhluk atana sifat hawadis, sifat anu anyar. Wadiduha jeung ari lalawanan sifat mukhalafatul lil hawadisi al mumasalatu eta sifat mumasalah hartosna sarua Allah jeung makhlukna. Wa dalilu jeung ari dalilna ala zalika anu nuduhkeun kana sifat mukhalafatul lil hawadisi annahu sanyanyana Allah laukana lamun mah kabuktosan Allah mumasalan eta anu nyaruaan atanapi anu sarua lil hawadisi kasakabeh makhlukna lakana tangtu yakin bukti Allah hadisan eta anyar wa huwa sareng ari Allah anyar muhalun eta mustahil. Maka lamun Allah sarua jeung makhlukna berarti Allah teh anyar, lamun Allah anyar eta teh mustahil. Secara logikana mustahil anu nyieun sarua jeung anu dijieun. Contona tukang nyieun meja mustahil eta tukang nyieun meja sarua jeung meja, boh dina beungeutna, boh dina rupana, boh dina sagalana eueuh anu sarua. Eta teh makhluk nyieun makhluk anu sejen. Geus beda komo Allah anu maha suci.
Dina berbagai macam kitab Ummul Barohin Fathul Majid atau Nabi Johar Tauhid diuningakeun bahwa mukhalafatul hawadis teh Allah teu sarupa jeung sakabeh makhlukna. Nah, ini segmen tanya jawab nya engke dibahas dina bagian tanya jawab sebab dina sifat mukhalafatul hawadis teh seueur pertanyaan-pertanyaan. Di antarana kumaha hukumna jalma anu nyaruakeun Allah jeung makhlukna maka hukumna kafir. Sakumaha dina kitab Fathul Majid. Nah, Imam Ishaq bin Rohawai anjeunna nyarupakeun bahwa jalma nyaurkeun bahwa jalma anu nyaruakeun Allah jeung makhlukna teh eta teh hukumna kafir. Bahkan seueur jalmi-jalmi zaman kiwari anu nyarupakeun Allah ngajisimkeun Allah padahal Al-Qur'an jelas natrat laisa kamislihi syai'un teu aya anu sarua teu aya anu nyaruaan ka Allah hiji perkara oge. Allah suci subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allah suci tina naon bae nu disifatkeun ku jalma-jalma ngeunaan Allah sifat-sifat anu teu layak aya di Allah. Maka nalika aya ayat-ayat Quran anu ngabingungkeun ka urang sadayana seperti Allah ngagaduhan panangan maka didinya wajib ditakwil numutkeun referensi kitab Fathul Majid. Insyaallah di segmen tanya jawab tauhid sakedik-sakedik dikupas ngeunaan masalah-masalah ketauhidan ke Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan referensi ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah anu parantos diakui ku dunia keilmuanana sehingga orang teu nganggo kana otak urang tapi urang otak urang ngiring kana pendapatna para ulama anu laluhung ku ilmu. Nah itu hadirin bahwa intinya bahwa sifat mukhalafatul hawadisi penegasan bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Mudah-mudahan aya manfaatna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.